Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fahamnaha wa Sulaiman Dawud Zabur alaihi salam. Man kana hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin Allahumma iftah lana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala fi doa sing irido sing ikhlas pangaminankeun ku sadayana khusus ka musim kuring. Allahumma yassir li rizqi wa yassir amali li zadi ibadati wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah wa yassir damidi wa duyufil istiqomati fi qaryati wa sahiri makhluqati ajmain kama sahurta fir'auna li Musa alaihi salam wa lin qulubahum kama la tahdida Daud alaihi salam fa innahum la yantikuna illa bi qudrati qudratillah jalla sanallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ladunya wa fahman wasi'an ya kashifa muskilati ali masjidi wa khaliyah ikshif anni anuju ya hadhil ma'ani ila haqiqati masaila wahbadni anil khata'i wad dalal anta muwaffiqu li amri wa anta ya allamal ghuyub walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan ing kersana muratibul awqat atanapi pangatur laku panata acara garis dengdek master of ceremony garis miring MC nu kusim kuring dipihormat. Kapayunan ingker sana para kiai para ajengan para satidua satidah khusus guru-guru sim kuring sadayana guru urang sadayana sami hadir di tempat anu sami kusim kuring dipihormat. Ingker sana ketua panitia ketua penyelenggara bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tikawit ketua dugikeun karengrengan sadayana anggota sadayana anu sami kusim kuring dipihormat. Para pemuda para pemudi Kampung Pangaseran khususna anu sami hadir di tempat anu sami menyakseskan ieu acara anu sami kusim kuring dipihormat pamugi-mugi ieu nu janten para pemuda terpemudi sing janten penerus bangsa amin ya Allah ya Rabbal. Tepuk tangan buat para pemuda dan pemudi. Eceh yang ditepuk tanganan. Ingkar sana aparatur pemerintahan mina adna wilayah ila ala wilayah tikawit bawahan dugikeun ka atasan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas, Bapak BPD, Bapak Kadus, khusus Bapak Kepala Desa anu kusim kuring dipihormat. Ibu kalih Bapak hadirin wal hadirat kum sadayana anu teu tiasa disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan kumpulna urang sadaya di tempat sing tiasa kumpul jaga di yaumil akhir buktosna dina jajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya Rabbal. Ada suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta saja. Tong dibulak-balik wae balikan deui tak kenal maka tak sayang maka tak abi rek naros ka ece ka eteh ka mih ka neng bogoh bogoh cinta tuh ka abdi. Astagfirullahaladzim meni jujur. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Sahajeuna ieu teh imah urang pakampungan urang leuweung ece. Punten dedeg kurang pati jangkung ngeleter we Gusti ya Allah ya Rabbana Karim tiba heula pikeun anger. Mata kapungkur mah saur jamaah di bumi nyebatkeun aa ari ateh ajengan alit. Pada kapungkur nuju alit sim kuring kantos ngiringan Firdacil tingkat Kabupaten Sumedang alhamdulillah juara kahiji. Nyaluncat di sim kuring teka provinsi juara kahiji DG alhamdulillah. Tina peserta 50 orang nu teu hadirna teh 48 orang. Abdi we sorangan ce. Jadi menang. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Ayeuna mah ditamahan ku mustami teh jadi AAPB. Naon AAPB teh ajengan ageung penaik busyakal. Gusti. Hatur nuhun pun lanceuk ieu sound system sakieu sae naker ditambih peuneun ku grup hadroh. Alhamdulillah mugi sing langkung majeng sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Ibu sana hormateun sim kuring bade ngadoakeun heula ka sadayana ibu-ibu kalih bapak-bapak anu hadir khususna kalih pemuda-pemudi sadayana mugi ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun yuswana. Ya Allah ya Rabbana ya Karim mugi ieu jamaah nu hadir ti kawit murang kalih dugikeun ka sepuhna ya Allah. Panjangkeun yuswana sehatkeun salirana seueurkeun rizkina teu nyambung amin kitu patut mah amin ya ece teh ibarat alok abdi dalangna ari alok teh kumaha ceuk dalang kumaha ceuk da
Jadi aminah kieu amin siap. Wihande sok dipangdakeun ku abdi. Akurkeun. Ya Allah ya Rabbana ya Karim mugi ijamah nu hadir teh istrina teh pamagetna teu murang kelih teu sepuhna mugi sing diparanjangkeun yuswana mih kikieuan ge teu nanaon da moal coplok. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Daramang guys. Waduh, sing sarehat sadayana. Ibu sana hormatan sim kuring wasilah asbabiah anu janten pun anak. Itu pun anak Bu. Awakna badag kumaguruna we. Puntennya pun anak nelepon yang di pangceplakeun cenah di madrasah. Oh cenah siap atuh kitu mah. Teman cenah jang kadewe sayogikeun we mun teh cau gedang cenah kitu. Da cangkurileung mah iwal ti dua karasopna teh hiji gedang dua cau ai cau teh nanti sering teuing tos teh gedang ditingali teh ngaret deui teu aya gedangna. Gusti Allah ya Rabbana Karim sugan aya di panggung ku abdi rutare teu aya meureun kieu nepikeun ka poho sigana teh ieu meja oge teu ditaplakan. Ya Allah ya Rabbana Karim poho meureun. Susu weh jadi Ciherang alhamdulillah minola baheula kerja di santri Ciherang jadi ajengan ke Ciherang keneh wae. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim tong salah cek urang pangasaran mah air putih itu adalah air yang sangat murah selain murni itu babari nangan ge. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pantes nama kopi hideung datang menang kopina mana caina mana kopina Gusti aduh ngajeleng itu kalem Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng-sareng salatullah tari ala toha rasulillah. Sing tari ya Allah barokahkeun di kampung pangasaran ya Allah sin habibillah. Salatullah salamullah saya naus salawat rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Salatullah salamullah sareng ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari tiung nadi bengket make calana merecet make baju kawas lepet
dahayang katempong. Astagfirullahaladzim. Aduh tasik mah ima ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Usapkeun sadayana tinu mastaka teras kanu patuangan kanu sampean kanu handapna teras dugikeun kana romeheunana. Sing damang. Tak kitu ceuk lamun abdi calawak ceuk ngiringan calawak abdi resep ka jamaah sumodaya kieu. Punten ka Pakades bilih tema aya ibu-ibu nu nganggo masker, hoyong dibuka heula we maskerna da widi wae. Sabab ayeuna mah teu pati usum. Mun baheula mah keur usum corona pantes urang make masker. Naon sababna anger we baheula ge keur usum corona nu nganggo masker maot anu teu nganggo masker ngilu ngurabkeun selain maot. Rek sanu ngurabkeun ana ri ece. Ece darama. Oh alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sana hormatin simkuring alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel dina ieu haflatul mubarakah buktosna dina peringatan Maulidur Rasul. Walaupun ayeuna urang tos nincakna sasih silih mulud. Mulud parantos ayeuna silih mulud. Di mana aya silih mulud kadituna teh nyata aya aki-aki 7 mulud. Sabada ti aki-aki 7 mulud aya cangkaruk mulud. Insyaallah mudah-mudahan ke ku kersana pun guru Pak Ustad anu kantos kala rompok penten ke kanggo sabada simkuring kau ngadugikeun cangkaruk tina muludna. Oh hatur nuhun masyaallah tabarakallah. Cobiana aduh panas kena ya sabaraha nama ya Pokari Sweat. Aduh naon sababna ce abdi sok senang Pokari Sweat. Sabab Pokari Sweat itu adalah pengganti ion yang hilang. Di abdi aya bi icih gaduh caroge mang ion ngantunkeun alam dunya. Ce icih mah lain sedih ece kalau kah nguyupan Pokari Sweat teh ngahayo. Ditanya ku incuna na emak batur mah sedih mang ion ngantunkeun teh aki ion teh. Nah cenah ari mah meuni kalau kah nguyupan wae Pokari Sweat. Jawab cek mah icih kumaha sabab Pokari Sweat itu adalah pengganti ion yang hilang. Ada ngahayoheun nguyupan eta. Hatur nuhun hatur nuhun. Ibu sana hormatan simkuring urang sadaya kempel di tempat teh taya sanes hiji sejak urang tolabul ngaji dina acara naon muludan tong salah jalma anu hadir di pangaosan ganjaranana surga bagianana ku Allah dileungitkeun ka bingung ka pusing karungsing sabab ya urang muludan. Ibu hoyong barokah sok jawab hayang barkah muludan leuwat bingung obat pusing. Jawab balikan hayang berkah muludan obat bingung obat pusing salaki leungit teangan urang di Makassar salaki leungitnya muludan bising salah balikan deh hayang berkah obat bingung obat pusing ya nu nagih bayar Gusti ya Allah ya Rabbana Karim ganjaranana tayasane surga bagianana. Ibu hoyong ka surga hoyong tos terang jalan teh acan kamana mah cecek jalan ka Jogja ka dieu mah sakaang kapalihu wetan kamana mah cecek jalan ka surga ka dieu mah alah yeung kapanga
jian kapanga tung turung tung astagfirullahaladzim akur jeung di jamu lamun turung tung teu ditungtungan ku jereng teu ngeunaheun keun wajang tong sok nyanak martabak sagala keun we kadai. Ibu sadana hormateun simkuring urang ngalangkahkeun ti bumina masing-masing ka ieu tempat sejak urang tolabul ilmi punten keun masalah ilmu mah belakangan 2 3 4 ilmu mah nu penting mah urang daek angkatna heula daek cicingna heula calikna heula punten. Tapi kadang-kadang nalika urang pangaosan rotinan kadang sok ieu sok aya nu kieu sok ieu sing bagja sing bingah naon sababna di mana hiji tempat dianggo kumpulan pangaosan Allah ngutus malaikat namina teh malaikat sayahin eta malaikat sayahin teh diutus naku Allah di piwarang naon di piwarang nyabutan kabingung karungsing bahkan dosa-dosana jamanu hadir di pangaosan alhamdulillah. Sehingga malaikat sayahin ngadakwa ka Gusti, Gusti kedah palih mana abdi nyabutan dosa perdosaanna tuh dinu arah-arah punukna matak lamun seuk teh mah keur ngaji aya ibu-ibu kieu ajengan ngacaprak dina podium kieu we berarti eta teh keur dicanak dosa kahartos ku simkuring lamun nunutana sakieu berarti dosana saeutik lamun nunutan rada behana berarti rada loba geus ngagoler loba pisan kusaha dicanakna ku malaikat sayahin alhamdulillah. Mata kadang-kadang ditanya kenging naon pangaosan teh teuing cukup sakit doh we teu naon lah ilmu mah 2 ka 3 ka 4 nu penting mah daek cicingna heula nek nunutan pe rek nangunyar mangga rek nyarane teu sawios kamari ge di Bandung nu keur ngaji nyarane maot jeung nu nangunyar tong dibenerkeun wios eta Masya Allah nu penting urang mautna husnul ke bisa nguping Ustad Cangkurileung teu jamu maut mudah-mudahan sing husnul khotimah tong diaminan ayeuna ce siga ngajurung wae ka abdi Gusti ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang ayeuna kana intina naon maksudna urang ngariung di tempat teh sejak memperingati Kang Maulidna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga timbul pertanyaan siapakah Kangjeng Rasul itu? Kangjeng Rasul itu adalah jalmi anu biasa tapi sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sangat luar biasa? Geuning aya dina nadom ku ece sok diuningakeun, diaos bahkan ku ece teh Muhammadun Basyarun aja baikan nih Muhammadun walaisakal hajari bal huwa yakutun walaisakal hajari Nabi Muhammad teh jalma tapi na luar biasa ibarat intan permata ibu-ibu batu bata. Kangjeng Rasul mah ibarat intan permata. Nah kumaha ece Kangjeng Rasul teh mulia sangat luar biasa. Cik urang istirdoan heula, urang silih ridhoan ari ustad wios tatih wios bari calik. Oh wios dona wios abi rek naros ka ece ari ece ngeunaheun ditangtungkeun ngeunaheun didieukeun. Aku mau ece beta mah pokona mah. Abdi teh sanes kunaon ece calik dinu hipu kieu teh punten. Hiji bool abdi badag lamun abdi calik ena dinu hipu kieu punten parcis katengalih ku ece teh siga sukro rek gorolong mata kadang-kadang sok rada cicing sebenarnya gitu tah. Ibu sana hormateun simkuring Kangjeng Rasul teh jalmi anu mulia ade
bahkan kemuliaan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun teh mah kurang dipedar moal cekap sajam 2 jam 3 jamna gening aya dina ayeuna al berjanji diuniakeun wa aina atis simaru wa adna syajaru lil jani janah. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari lahir ke alam dunia dirinya tos kaangse seungit bahkan seueur suanten hawatib suanten tanpa raga anu ngadugikeun bakal aya lahir jungjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad tatangkalan anu kawitna baseuh janten garing anu kawitna garing janten baseuh tatangkalan anu kawitna tarabuahan janten buahan tur sing paranoy gampilkeun anu metik jeung ngalakna. Bukan eta saja ibu, ternyata kemuliaan Kangjeng Rasul teh bangsa jin ge bunga, sasatuan oge bunga, bahkan nurna Kangjeng Rasul nyangkrung di ibunda Siti Aminah kirang langkung 8 bulan lamina. Lamun cek bahasa urang mah hamil cek. Cek kapungkur hamil teh. Hamil teh. Nyeri teh hamil teh. Ngalahirkeun nyeri henteu. Ngan punten hamilna urang jeung hamilna ibunda Siti Aminah jauhna ka bina-bina. Ai urang kumaha punten urang mah kadang-kadang sabulan kaduana geus uo. Sagala bau sok jawab sarimi bau sangu duit henteu. Sugan ayeuna pamajikan keur hamil 2 bulan salaki wih ti Jalakarta neng ta artos 2 juta. Oh sugan teu. Dicokot weh matak aya bahasa sepuh gini ce sabulan ngaherang 2 bulan disada sabulan ngaherang 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan medal ngegebrol segala medal 10 bulan 1 tahun 4 aya nu 1 tahun aya naon astagfirullahaladzim eteh jelema pan keur ngobrolkeun jelema nu 1 tahun ge aya jelema eteh nyebutkeun muning nyatarik bari malong ka abdi Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kade Pak Ustad di dia masih kiat mental. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibunda Siti Aminah tadi kacarioskeun ayeuna nyiram siga urang henteu. Ai urang mah ibu kadang-kadang masya Allah tabarakallah sok punten ripuh nu jadi salahkina akibat naon pamajikan hamil. Bahkan ka ustad eta grasok lamun ayeuna budak urang hese wae ngalahirkeun pasti dicana ka saha? Kasaha ka ustad ngenta cai doa nah kieu jam 12 peuting ngahudangkeun ustad ngetrok imah ustad assalamualaikum waalaikumsalam eta geus kitu kumaha da aing mah teu milu nyieun sanes kitu cenah Pak Ustad sanes kitu abdi bade nyieunkeun cai doa atana pilanong oh sok atuh dor teu ustad teh nya Bu ustad mah da kudu bijaksana kade teh ibu signya asli ka ustad nepikeun ka canak caina duh nah hese dibuka na ieu wah nu mantuan atuh sabieu cekap Gusti ya Allah ya Rabbana Karim der teh eta cai dicanak
ada koneng saeutiknya. Oh meureun gading asup kadingnya cek. Iya urang teh kudunya kudu dedeuh ka ustad kade. Budak hese we ngalahirkeun urang lumpat ka puskesmas. Di mana di puskesmas hese wae namanya urang ka rumah sakit lain ka ustad. Nah ustad tah marajian. Pak ustad cenah pangmarajian kon. Oh siap. Punten lamun ku ustad di parajian dikunyeng karabut jeung nu ece-eceuna. Ka rumah sakit bawa anak Gusti ya Allah ya Rabbana Karim tak singnya sing deudeuh ka guru urang kade nek narosok jawab sing jujur resep teu ka ustad resep naon merek nyaah teu ka ustad nyaah naon nitah gresok ustad mah ieu ece punten ti mimiti ayeuna ngawinkeun pasti butuh ku ustad. Keur hamil ngenta doa ka ustad nalika ayeuna budak wae nek disepitan ka ustad aya nu mangot akina pasti lumpat teh ka sok jawab ku saden urang dukung para ustad di dieu sok jawab nu ngadosan ustad mungkus mayit ngagotong mayit RT ai di dieu ngagotong mayit sok ku ustad astagfirullahaladzim. Punten Pak Ustadz ini masih kiat mental Paur ini saga diborong. Ece ari saga diborong ku Ustadz geura sok tahlil ari ka Ustadz mere jarcok. Dinu gelas teh geuningan nya pugu atuh Ustadz teh ohek-ohekan wae. Mere sarung urut tinu maot dipake salat subuh ngajung jurigan. Matak di Cijamu mah loba Ustadz jujur selain jurig. Teu sopan ka Ustadz nyebut jurig dua asa ngahina. Gusti Allah ya Rabbana Karim. Pak Ustad kare singkat mental dia mah power. Kita ka Ustad nyebut jurig. Ya pan Ustad teh nu ngawuruk budak urang. Ya budak urang di senang ngaos di dieu henteu. Ngaos di dieu ngaos. Dititipkeun henteu. Punten masyaallah tabarakallah urang di mah dititipkeun sawareh. Di abdi mah punten neng teh budak saha ieu teh duka cenah teu apal nepikeun kata apal indung bapakna ting budak saha teu apal Allahu a'lam alus bu kudu dititipkeun oh cenah sok era cenah di ka ustad teh erana kumaha kitu pokona mah era we bising ibu era bapak era nitipkeun budak urang ka ustad kieu carana hiji ibu teh ti bumi jeung bapak kelek murang kali geus kitu nyanak sampurna mil saslop centang ku artos 2 juta centang ku pare 2 ton setengah tah datang we ka ustad Pak Ustad cenah abdi teh bade nyangakeun we murang kali cenah bisa ngaji cenah wayahna we nya Pak Ustad keun we masalah dahar mah kumaha abdi ngan ieu masa kedik we ka Pak Ustad artos sinarang ayeuna rokok ditami di kubeas hatur nuhun atuh kitu mah cek ustad tah ibu kade mun merek ka ustad lamun ustad nyebutkeun hatur nuhun kitu ulah cicing wae ece teh nek mere amplop Pak Ustad bisa kedik hatur nuhun punten oh cek ieu teh kalakah kieu nya itu turunan nuhun cenak dewe ku abdi ya sing ngarti lamun Ustad nyebutkeun hatur nuhun pesakna mah molongo lebatkeun ka dinya dar teh budak urang ece dititipkeun di dinya masyaallah tabarakallah Ustad teh sumanget beasna aya rokona aya sagarupa aya budak sumanget Ustad ge sumanget etang kurang budak ke sangangna jang haji jang Mangga can Ustad, ini budak teh langsung buka. Budak teh Al-Qur'an alif-alifan teh. Alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, sa jabar sa hijikeun jadi ba jabar ba, ta jabar ta, qaf jabar ko jadi ba jabar ba, fa jabar fa, sin JRC iya jabar ya jadi ulah kitu-kitu teuing we atuh ce. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim eta Ustad sumanget budak ge sarua sumanget buka jang. Buka. Kurok cek Ustad. Alif cek budak sarua alif cek ustad teh cek ustad budak sarua ustad sumanget budak oke sumanget kan alhamdulillah budak urang ngaji di ustad eta menang 3 minggu langsung teu bisa ngadenge cek katorekan bener Gusti ya Allah ya Rabbana Karim tah kitu singnya sing deudeuh ka guru urang sadayana insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kembali lagi ibunda Siti Aminah hamil salapan sasi urang salapan sasi
Hei bapak-bapak, singnya sing deudeung kanu jadi pamajikan. Sok abi dipangunangkeun. Sok siap-siap. Cek ka Rasulullah, ari ece ibu eteh sok dititah ku salaki atau sok nitah wae. Nyieun kopi nitah, sok kitu. Gusti ngadamel ninyu susu, nitah keneh wae. Padahal salaki ge bisaeun. Punten ngan ece ngadamel kopi, ngadamel susu keur salaki punten. Eta teh panen pahala jeung ganjaran unggul tong lepat tong salah ngan ulah bari ku kulutus. Inungna wayahna pangnyeunkeun kopi. Oh cenah mangga bapak mangga. Can boga bolgeulungeun oge ku sorangan itu padahalnya. Padahal mah bari dikocek kopi teh bikeun ka salaki teu guna. Model pamajikan abdi we ngadamel kopi saisuk 8 gelas sok. Neng teh seueur-seueur teuing teh 8 gelas ganeng keur saminggueun. Oh, udah buyur jadinya. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Ulah kitu-kitu teuing we. Ibu saya hormatan sim kuring punten. Karipuh kacape ibu ti isuk-isuk nepikeun ka peuting panen pahala jeung ganjaran unggul. Amin ya Allah ya Rabbal. Mata kasih lagi sawarga tah bagianana. Istri solehah mah kudu nitah ka salaki teh nyantri istilahnya nyanung. Ece kasalaki nyitah nyanung awak begung tadi canung geus begung. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim titah nyantri sok mun salaki hese wae ngaji ku ece teh beres sumanget lain susu salaki titah ngaji geura sok kalkah dibere susu lain ngaji kalkah ngagantel we kieu. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Ibu saya hormatan sim kuring punten. Bagian anak surga ke ibu-ibu orang dia. Nah cenah kumaha cenah ya di surga ibu dijadikan widadari sadayana. Cek dina kitab tafsir Yasin sifatan widadari teh ece jaga kieu ece teh ibu teh bakal ngange acuk sahlai saja salemar katingali eusi jeung jeroan-jeroanana. Ayeuna mah teu katinggal ku abdi. Eusina duka warna koneng, warna hijau, warna pink, wallahu alam nu hideung aya sigana teh. Nu kayas aya. Tak nu bulu hiris aya teu naon. Masyaallah tak nu biru aya empek. Noni samahan. Heeh sok. Pokona mah wallahu alam. Ayeuna mah teu katinggal, tapi engke geura di surga Allah katinggal eusi jeung jeroan-jeroan. Ayeuna mah baruni sadayana ge make kerudung ayeuna mah. Beres pengajian langsung hareudak. Osok itu orang cenah meni ararato cenah usah teh ngacaprak 2 jam 1/2 menili lalela teuingnya rek teu arato kumaha eta dina hulu aya kutu jeung keluarga sok. Gusti Allah ya Rabbana Karim. Nu kaduana sifatan tina widadari teh naon? Di antawisna nu kaduana mah nyaeta di mana acaina ngeclak we sakecelakaan cekil nu pertama cai nu aya di alam dunya bakal tawar sadayana cekil nu kadua bakal amis sadayana akurkeun jeung acai ece amis apa bau seungit apa hangru paingan tu salaki utah-utahan wae kang cetek kunaon utah-utahan wae karacunan kelek pamajikan. Gusti da urang mah sok tibalik ari kauleman sok gagah meni siga bidadari nah hari dieu mah siga kunti meni ruwag-ruwig. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim eta rambut siga ku angin puting beliung ka dieu pulau Sumatera jeung Jawa. Allah Karim nah ari kauleman gagah ka bina-bina di imam punten make dasar ge nu soek paingan salah kita utah-utahan wae teu betah cing di imah eta salah kita ari baham bau sama godin sajabati bau sama godin bau naon bau jengkol nah udah harta jengkol we jeung jengkol isuk-isuk berang-berang peuting-peuting paingan atuh loba laruntag rumah tangga teh akibat ku jengkel sia ece lain jengkol. Jengkol mah dahareun ngeunah ya Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Cek punten ya lamun bade nyontok kanu janten garwa-garwa Kangjeng Rasul punten garwa Kangjeng Rasul mah teu acan kantos nyebatkeun nami ka Kangjeng Rasul teu tapi ku pangkat jabatan ya Rasulullah ya Habiballah coba eueuh ge kitu kasalaki teh pangkat jeung jabatanana lamun salaki ece ayeuna gaduh pangkat jabatanna RT cek ece teh ya teh
cek aduh pangkat salaki teh RW jadi RW ya we cek boga salaki pangkatna kadus cek teh ya dus punten bahkan Kangjeng Rasul kanu janten garwana nyebatna ge ya Humairah wahai yang pipinya kemerah-merahan urang kantos ku salaki digitukeun cek salaki paling banter kieu hei si beureum beungeut cek salaki tah Masya Allah tabarakallah kade cek kumaha tuh punten da Kangjeng Rasul mah punten Bapak tara miwarang tapi cekap ku contoh nyontoan we Kangjeng Rasul mah nah urang ge sami cek jadi isi solehah teh kade lain kudu diajak wae lain kudu wae dititah wae tapi urang kudu hideng kade tah hideng osok hideng sok nawaran tara ka salaki terus malam Jumat Bapak cenah bilih bade malam Jumat ayeuna teh Bapak cek teh pasangkeun di dinya tah ka dieu pasangkeun bedak wardah 3 senti setengah mun dikotoh herang siga caruh bulan lipstik Mirabella 3 senti setengah otak amucuy beureumna ka bina-bina percis siga caruh bulan cek percis ayeuna siga maung tas ngadahar mencek Gusti ya Allah ya Rabbana Karim sok pasangkeun di nu beungeut geus dua toko hiji wardah nu kaduana Mirabella blow on taplokeun ka dinya naon blast on nya biasa we tong malotot atuh blast on taplokeun ka dinya sok ece make anggean paling seksi sa kampung Pangaseran salaki keur nonton TV ece ngalangkung barade yeuh kantos kitu henteu urang Gusti ya Allah ya Rabbana Karim paingan salaki teu betaheun di imah tuh da salaki keur nonton TV ece ngaliwat perepe hitut Gusti cek salaki teh waduh knalpot bocor kagok teh salaki teh dut sekalian datang incuna rabong burut oh berarti eta keluarga besar bekok cek Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ih sing soleh cek ngalangkung ge kudu popoyong kodan kieu tah cek osok tara ka salaki Bapak hapunten bisa sok beres muludan kudu kitu pokona mah bapak-bapak lamun ibu-ibu teu kitu bebeja ka abdi ulah siga di abdi sopan keneh ka jurig tinimbang ka salaki ih da hiji waktu saya ngalangkung ka tempat anu poe karumpuyuk anu kebon awi kieu we hapunten abdi mah da kurang kadar hapung ngalangkung hapunten Gusti ai ka tempat anu poe mah sieun ku jurig hapuntenan nah ari salakikeun lawang patok bari urut jarcok teu sing diidak salakina Gusti ya Allah ya Rabbana Karim tos urang masing lemah mohon cenah sok aya bahasa kieu mun salaki kasar pamajikan sok leuwih gentos ayeuna mah mun salaki kasar pamajikan kudu lemah da ibu-ibu mah maluk hal aduh ieu nu hadir kunti sawareh ya Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik hamil 8 bulan ece teh ripuhna ka bina-bina capek nu jadi salaki mah ngeotan odod we kieu urang geus ungah ngeh teh matak engke mah lamun hamil deui dudut sirah salaki bantuan kitu bantuan naon ngaheujeun dudut sirah salaki ameh apaleun Bapak ka dieu sakedeung aya naon indungna lain cenah kepan bubidan teh bade ka dieu cenah bade ngalahirkeun teh nya cenah wayahna we kudu ngiluan naon ngaheujeun dudut bidan datang paraji datang sok cenah neng geura calawakeun kieu we siap ngaheujeun siap ngaheujeun oke siap ngaheujeun ceuk pamajikan ceuk salaki saru tah eta teh ngaheujeunna Gatot Kaca kadua ianganana eta nu jadi pamajikanana ngaheujeun di wae salaki ge saru tilu iangan ngaheujeun dua nana ngagebrol ceuk nu pamajikan ngagebrol nu salaki ge ngagebrol sarua ngan nu salaki mah sisikian siki kacang siki jagong jeung sajabana kieu we ngageang gorok cek pamajikanana Bapak rek ka mana pan budak geus lahir gandeng si aing teh kabusiatan dudut si rasa salaki teh set tu urang cenah apaleun ripuhkeun yeuh dangukeun da ece teh ripuh lain ukur tidinya unggul hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain kok abdi dipangmenangkeun dangukeun sadayana sok jadi sedih Gusti
Ece ngalahirkeun orok. Kieu ece teh. Bakat ningku ayeuna urang bunga ningali orok nu akhirna kumaha? Punten ka nyeri karipuh ge teu aya leungit saketika sabab orok datang di dinya. Ku ece teh langsung ditimbang kieu genenya bahkan ku bibiran mah taplokeun kan udah ada indungna kieu luak liuk budak teh aya sugan teh rek dagang kacamah ka Bandung lain ternyata nyedot penti susu indungna dah kawitna mah beureum disedot ku anak jadi bodas rasana jadi amis ngan disedot ku bapana mah haseum saeutik. Nah cenah bet apa sagala pernah ngalaman sakali-kalina mung deui sieun karacunan. Gusti Allah ya Rabbana Karim ece teh bakat ning ku bungah ninikna rabong akina rabong nimbang jadi anak. Nepikeun ka eta Gusti bahasana ge aneh-aneh keur jadi anak teh ceuk indungna ceuk ninina ceuk akina hao hakeng oh sok kitu urang ka anak ulah ya gentos Allahu Akbar kudu kitu imah Gusti ya Allah ya Rabbana Karim eta anak di papangku kieu make lagu ayu tungteng ayu ting ting teh baheula ieu geus tong kaditu kemana lagu nate kemana di mana naon judulna eta oh cek mih alamat palsu cek abi lain kokot tetengan hapan kamana teuing kamana kadituna teh apa gorowok we geuna lagu iwak peyek trio macan ngabreng kadinya iwak peyek nasi jagung budak penek hese jangkung Gusti abdi pernah nanya kapun bapak Pak cete baheula pernah cete ngalagukeun iwak peyek naon ari ada can usum iwak peyek Pak cete anak teh ngajangkungan cete teh kitu tah pernah abi kitu ece punten ka budak sok ieu geuningan budak taha ieu nya budak taha oleng-oleng atut oh sok kitu ulah engke teh bising kieu budak geus jebrok, budak geus gede, punten moal ngaku ka urang. Ngan lamun budak bisa nyarita dina waktu sarita, Allah masih hidayah budak nyarita cek budak kieu, budak sia nya budak saha deui atuh. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kade tah ka budak mah Gusti. Sabab naon? Sebab tarbiyatul qabla wiladah, tarbiyatul ba'da wiladah. Jadi pendidikan sebelum ngalahirkeun, sebelum lahirna anak, nu kaduana pendidikan setelah lahirna anak kade sing sae tah. Masya Allah, tabarakallah, ulah sok cacadelan ka budak mah kade ce. Ieu jelaskeun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ece mah da gaduh ilmu anu jitu. Kumaha ilmu jitu? Kodok burialol. Budak lahir ke alam dunya, langsung kodok burialol jempe ta budak. Jam 8, jam 10, jam 11, bahkan asar disada keneh wae kodok burialol jempe. Nah jam 10 peuting geus disada deui wae. Sing goreng bapakna ojo Gusti. Kampil we kodok burialol repeh rita keneh. Nepikeun ka saglong panepikeun ka korowokan ce. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu saya hormateun sim kuring punten. Naon tu hikmahna tina muludan teh kade. Yuah urang contoh akhlakna Kangjeng Rasul. Akhlak janten garwa-garwana punten. Masya Allah tabarakallah ece. Soleh solehah sadayana oge sarae budi pekertina Kangjeng Rasul kanjeng garwa-garwana ge sae pangsaena akhlakna kanjeng garwa-garwana Masya Allah tabarakallah cobi urang praktekeun ku urang sadayana minimal urang teh lemah lembut weh di dunia rios kana janten salaki insya ieu mah reka pengajian gagarawakan Bapak Mama reka pengajian heula kurang leuwih 2 jam setengah bising hayang kopi tuh kopina di dapur poek-poek kocekeun da bapak ge boga kokod di sorangan Gusti ya Allah ya Rabbana ulah kitu-kitu teuing ce ieu pamajikan soleh mah kieu ya dinten Jumaah weh sumping langsung sayugikeun sorbana siapkeun sarungna Bapak wilujeng angkat cek urang teh kitu mangga Bapak keur angkat ih tuturkeun kalawang panto baledog ku ece assalamualaikum tong dibaledog ku ti koto kade assalamualaikum waalaikumsalam geus ada jauh saeutik ku ece gerwan deui Bapak kali rasa kedap aya naon inungna cenah ieu punten sakedik imahnya 5.000 cenah keur eusi koropak oh atur nuhun atuh ngan cenah Bapak kade hilap cenah angsul 4.500
titah ngangsulan ka saha manya ka koropak resok ceu. Masya Allah tabarakallah ya salaki teh Jumatan Jumatan langsung urang teh di lawang pantok keneh ki. Assalamualaikum Bapak canak pananganna. Osok itu tara Gusti ece mah suntangan teh baheula we awal kawinnya ayeuna mah satahun sakali ge era tas Idul Fitri bejana cenah hampurannya ngeliti kajauhan nyebut hampura oge cek salaki sarua atuh kitu mah ulah kitu-kitu teuing canak pananganna tangkep ku ibu aya tarang jenong saeutik dudut ku ece osok tadi cium tarang salaki ece Gusti teu apal ganyaranana yeuh ganyaran sakali urang nyium tarang salaki teh sarua jeung nyium Hajar Aswad hajian acan umroh urang acan di imah aya tarang salaki dudut wajah cium sakali weh sarua jeung nyium Hajar Aswad kade ulah salah denge datang ka imah Bapak aya naon cenah sanes tadi cek ustadnya imah cek ustad naon gitu cenah wiosna pas sing ridho nginjem bela tarang sakedeung we sakedeung kurnaon atuh indungna tarang cenah sanes pokona kabita ku ganyaran kumaha ganyaranana cek Pak Ustad tadi cenah ganyaran teh sakali cenah nyium tarang Bapak sarua jeung nyium Haji Ahmad eta tina Hajar Aswad jadi Haji Ahmad je nya pugu didegungkeun ku salaki teh naon cek salaki teh Gusti ya Allah ya Rabbana Karim cenah Bapak sanes Haji Ahmad Hajar Aswad sok atuh teu naon dudut gocek tep langsung baku tekut set nyeri indungna erek moal ke sakodong ulumat lamot heula dudut teuing sangangna coba ku cek gitukeun bising acan balik aja ayeuna langsung baku tetep sirah salaki cek salaki paling banter kieu nah ieu pamajikan jadi ebel kieu cenanya heuda urang mah tara biasa atuh da cek Gusti ya Allah ya Rabbana Karim salaki Jumatan ku ece canak pananganana simpenna ku si salaki Bapak cali keula sakedap keduh keperyogian mamah teh ka Bapak ece teh kieu tinggal carana ieu beres muluan praktekkeun dep sidakap kieu sanggirkeun siap mastaka tungkulkeun ka dieu dinu lahunan jadi salaki lep Bapak hampura emahnya ti jumaah kamari ka jumaah ayeuna mah teh loba pisan dosa ka Bapak sok urang kitu tara Gusti ya Allah ya Rabbana Karim coba kitu ece cerik cek salaki teh ma sarua hampura Bapak ge jobber boy teh cerik anu jadi salaki katingali anu jadi anak dirinya ya uswah di dinya cek anakna waduh emak jeung abah keur jarebleh duanana busur budak kurang jang hampura emak jeung bapaknya duh sigana cek lamun kitu insyaallah rumah tangga urang teh bakal tenang bakal aman alhamdulillah bade dilaksanakeun moal tuh insyaallah mah ayeuna mah galagat moal sigana teh yo Allahumma sholli wa sallim wa barik teraskeun tuh setengah 12 cok makanya budak ke Cimanggung sakit heula nya tacan itu tenang-tenang kita kumaha da pan waktu mah diudag-udag atuh jang kita jam 8 kada ulah hilap mun cenah mama siap ternyata nya alhamdulillah jam 8 aku saeutik lah teu naon setengah 10 tadi mimiti teh teu naon lah cenah jang asa pugoeng kena soalna 40 menit nungguan lagi Gusti ya Allah ya Rabbana Karim ibu sana hormatan simkuring kembali lagi kumaha Kangjeng Rasul teh jamin mulia dilahirkeun ku ibunda Siti Aminah mulia sangat luar biasa bahkan anu janten parajina nu marajian Kangjeng Rasul buktosna kumaha teu bisa ningali kana dohirna Kangjeng Rasul lahir ka alam dunya
tapi nu katingal teh hanya sebatas cahaya hatta intaha ila hijabidul mah tempat waek oge janten caang sababiah lahira jungjuna alam sayyiduna wa maulana Muhammad. Lahirna kuma Kangjeng Rasul teh wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il aliyah. Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia napakeun dua dampal pandanganna mas taka tangah ka langit. Nah aya budak urang nu kitu teu aya. Naon maksudna? Musiron ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Eta teh isyarah bahwa Kangjeng Rasul teh bakal jadi pamimpin di antawisna pirang-pirang pamimpin. Alhamdulillah. Kamu ya anak Kangjeng Rasul tercukup dirinya toyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayati aina hiji Kangjeng Rasul lahir ke amunya salirana tos kenging ngaminyakan gagaduhan tos kenging nyepitan soca tos kenging nyipatan matak minimal urang ngaos sifat soca we ece keur saha lain keur batur keur salaki oh cenah mahal sifat soca ge cukup lamun ece yang kedua ganjaran sunat init ka dapur kurud bujur katel ces sengit salirana Kangjeng Rasul toyiban sengit matak urang hukumna kumaha sunah urang hukumna nganggo minyak sengit osok tara rek sare teh ece sebrot kamar teh ku minyak sengit ieu mah aya make minyak sengit urut tinu maot paingan salaki asup ke kamar langsung pupuringkakan bulu kelek sa ece Masya Allah tabarakallah cik meser ieu matak carana kieu ibu enjing meser minyak sengit tingali ka dieu ulah ngiceup meser minyak sengit namina Kasabalangka. Oh Kasablanka. Enjing nyanak meser. Enjing teh berarti malam Senin. Sae ece nalika jam 8 wengi didinya langsung ku ece teh angge minyak sengitna. Kieu heula buka sakedik tek geus dibuka. Tah dikocekeun lah 3 kali. Geus kitu ngangos bismillah we jeung ta'ud jeung bismillah sholawat. Tingali ka dieu sadayana. Sebrotkeun tah ku cek kitu cobaan insya Allah salaki asup ka kamar langsung jeger harita keneh cek Allahumma sholli wa sallim wa barik bade dikerjakeun bade mata kerugi banar sih kana teh Ibu sadaya hormateun sim kuring uihan deui dawuh Allah na Al-Qur'an kumaha laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi Kangjeng Rasul mah di diri Kangjeng Rasul tos aya suri tauladan anu sae. Jadi tarami warang cukup ku conto wungkul. Hiji waktu sebade angkat ke pangaosan, katingal gamisna bolong dikecos we ku nyalira. Sugan kagarwana miwarang henteu tapi enjingna kumaha nalika Kangjeng Rasul bade angkat pangaosan tos ditinggalikeun jubah bilih teh bolong, nu bolong dikecos ku janten garwana. Minimal urang teh hidang we heula. Kangjeng Rasul di pangaosan punten. Nah hausna kabina-bina para garwana aja didinya tapi Kangjeng Rasul henteu nyamiwarang jeung garwana cukup anjeunna ka dapur dar teh nyeum susu didinya membasa urangna cana kana meja katinggal ku jeung garwana ceuk garwana kumaha ya habibi wahai kekasihku wahai dambaanku nah atuh sales miwarang ka abdi anjeun bising kaayaan cape cukup ku Kangjeng Rasul mah nyalira we enjingna kumaha tos aya cai di meja alhamdulillah dar teh dileueut bismillah Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Tah kieu wungkul jadi mau balik teh. Lamun di panggung eueut ge sok ditinggalikeun. Abdi mah lamun eueut ditinggalikeun teh sok isin. Aya teh mah isin we tuh bismillahirrahmanirrahim. Gusti ya Allah rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi intina kumaha intina mah yuah urang robih tabiat urang tinu awon janten sae tinu sae langkung sae jadi ulah menurun kawitna sae janten awon ulah tapi tinu sae teh tingkatkeun ku urang sadayana naon sababna li anal hasanah yudhibna sayi'ah setiap aina padamelan anu sae lakukeun ku urang padamelan anu sae dipidamel ku urang sadayana maka eta teh bakal ngahapuskeun pirang-pirang kaawonan ibu ngainfakkeun sebagian harta aina ka dieu dianggo sedekah ku ece teh dianggo aina sapertos kieu nya punten ngada nyewa sound system nyewa panggung
menyewa ustad di ongkoh tah punten eta teh keur saha ece teh guna-guna kieu teh ieu teh keur sadayana keur saha ini intina mah keur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakat niku cinta urang teh ece ka Kangjeng Rasul da moal aya urang moal aya alam dunya lamun teu aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak pantes satahun sakali mah urang udunan dawuh Rasul kumaha mana qasa malun min shadaqatin bal yazdad tilu kali nyebatna ge moal ngurangan harta anu sedekahkeun pikeun acara satos kieu atau acara nu bae kecuali namahan bakal namahan we teras ibu-ibu ge diinfakkeun tadi cek 100.000 200.000 1 juta 2 jutana mudah-mudahan sing digentosan kalawan 100 lipat ganda amin ya Allah ya Robbal alamin hapunten ieu teh punten dibagi-bagi heula insyaallah ke punten diteraskeun ku pangersana pun guru ibu teh yang wakabubar insyaallah ke pangersana pun guru anu bade ngadugikeun tausiah nah tisim kuring cekap sakitu bae ujan pangintennya hawatos ieu waktos pangintennya mangga kanggo gelas sorban mah sareng santri bae eta mah punten hapunten ibu-ibu sing panjang yuswa sehat salira seueur rizkina arageung milikna sadayana ikan sepat ikan gabus daun sereh diampar-ampar lebih cepat lebih bagus ameh tereh kana dahar wallahu muwaffiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngandungkeun hatur nuhun ka ala ustad anu parantos ngandugikeun tausiahna. Salajengna penutup panginten ku doa anu bade didugikeun ku pangersana Ustad Dono waktu sareng tempat di Semanggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga kasadayana urang sasarengan hijikeun doa urang sagala rupina pikoyong cing aya dina pangobo Allah Subhanahu wa taala. Oge yuswa urang cing panjang dugi deui ka sasi Robiul Sane ibu naon cenah kata kitulah ya. Mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hali wa nikmatin. Wa nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Ya Allah Rabbul Ijati dina wengi ieu abdi sadaya sumujud ngaharep rahmat sareng ampunan Gusti. Ya Allah ya mujibad da'wat mugia badan abdi anu lalingih sareng abdi dilungsuran rahmat diraksa tina balai musibah aman tentrem subur makmur rezekina keur bekel aribadahna ya Allah. Ya Allah ya Ghafur muga dosa-dosana dilebur ya Allah. Anu ayeuna sareng anu kapungkur. Anu seueur hamo moal kaetang moal kaukur ya Allah. Sareng dosana pun biang miwah pun bapa.
abdi rumaosan mampu mulang tarima kana jasa-jasa anu pohara. Kitu deui ka para guru-guru abdi sadaya. Terutami sababiahna linggih di petempatan kanu ngawakafkeun kanggo ieu madrasah. Cing digantosan di rezekina anu langkung seueur ya Allah. Keur bekal ibadah anjeunna kaum kapayuna. Kanggo kasepuhan pangeresana Bapak Idi almarhum oge pangeresana Abah Nang kasepuhan urang. Sadaya para sesepuh-sesepuh anu aya di ieu lingkungan pangeseran anu parantos mayunan urang cing diharap punten dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang anu naruluykeunana cing disarolehkeun cing disarolihkeun. Cing tiasa dirimungpulungkeun sareng guru urang sareng sepuh urang jaga dina poe kiamat. Aya dina rahmat Allah keng syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Moga dampi amal soleh abdi sadaya. Salatna, saumna, zakatna, hajina sareng sajabina ya Allah. Sana seueur kakiranganana kamampuh abdi mung sakieu buktosna. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Moga marurang kali anu ngaos di madrasah cing diparanyangkeun yuswana disolehkeun sarirana. Cing janten penerus oge pangrurus anu nuluykeun jejak langkah nu janten ibu ramana. Anu langkung sae tibatan ibuna sinarenggamana ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Moga ngaijabah kana doa-doa abdi sadaya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Barokah umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wirujeng maruli sing salalamet di perjalanan ditutupku akhiru doa wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun ka Al Ustad Dono anu parantos nduwikeun doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara parantos rengse. Hatur nuhun ka para panitia, hatur nuhun ka HPP, hatur nuhun ka para madrasah. Bobo sapanon carang sapakan luhur sahur bae carek sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka kasadena taruang heula lebar anu tos sedekah kaing warna arwi kasadena mangga di paliluhur aya. Taruang heula mangga. Wa syukurillah azka salati wa salami sallu ala nabi Muhammad azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wal syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Salli wa sallim ala al-muallim.
wassalam